eta mah dimimitianana ku maot. Gesan urang di alam ieu maot ngaranna asuplah ka alam barzakh. Jadi maot eta lawang nu mantak cek Kangjeng Nabi urang al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Maot eta lir teu beda jeung lawang, sakabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu henteu maot kabeh maot. Daek ngaji pae. Geus kajenna tulah ai embung maot makuari kabehan jelema maot mah haji hirup bae daek. Hirup sorangan bae geus. Batur kan. Heeh, geus atuh mending teh heula bae nya. Tetep bae teu daek wae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari ieu ditanya nu mantak embung tapae naon sababna tuh kan nu mantak embung paeh teh kan pasti aya sabab. Tah jaari wali mah hayangan paeh ulama ge nu lain Golkar mah hayang siapeun. Atawa aya nu siapa nu gede hutang atawa anu diputuskeun cinta. Eta ge sarua aya geura pae bae cek dia. Teu berarti aing hirup cek yana lah. Oh budak kos eueuh deui awewe bae. Parangsana ka Lampung atuh sia ka ditu. Ambalaya di Lampung mah bude adat ongkoh deh. Nu mantak urang embung maot lantaran urang teu pede. Nu mantak embung teh paeh tah lantaran urang aya iman. Percaya jasa ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku percaya-percayana cek Kangjeng Nabi engke di akhirat aya siksa aya kesenangan. Jadi lamun urang na geus boga kayakinan bakal senang mah atuh daek maot eta lantaran urang iman. Nah keyakinan menghaji mun paeh ieu kira-kira ka surga apa ka neraka? Hayang mah ka surga. Ka surga. Paeh bae atunya. Berarti jana mah kan ngan disungut doang. Hatena henteu. Tuh. Haji Kasim, Haji Kasim percaya di akhirat aya kesenangan. Percaya tuh. Yakin teu bakal senang gitu. Oh insyaallah nyana hebatnya sejawab da kos ustad bae. Lamun ditiheulakeun kumaha? Aduh rek-rekna. Hampir diwakofkeun ku kula di Iraknya eta. Dek dibikeun. Kami mah kajeun salamet bae lah tentara Irak. Lamun hayang-hayang teuing nangkep ieu teh hiji. Aduh makasih. Nah nu mantak kula boga dongeng. Aya hiji jelema usaha di modalan puluhan juta dagang limbah beak mah rugi ngejual sawah deui puluhan juta deui berangkat deui usaha karung beak deh bae uruntuk ya geus dua kali aya buruan imah jual ku aing buruan imah ge pake usaha lah
dijual geus tinggal imah doang boga sugan susuganan cekeuna ya dijual deui ku nya buak ke dagang karung deui ambus buak kabeh ambles jeung modal-modalna. Nah cekeuna teh aing dagang ya terus tapi rugi bae lah istirahat sakeuna aing lah kuari aya teh kebal muriang dagang bangkrut awak gering geus ge sakeuna aing si hirup pupurieun amat gitu kan lah mendingan aing geussan hirup di dunia ngasah belatinya na bunuh diri ya emang orang leles mah kitu kabeh geus dikieu-kieu bae ku nya ibu pamajikanana deui yang dipegateun atuh anggeus-anggeus eta papan pamustungan dagang ambruk kana sawah jeung buruan-buruanan dijual pakai modal buras kuari awakna muriang pamajikanana yang ditolak balik ka imahna atuh pun berat biasa tambah orang leles ya nggak sablati biasa mah mendingan bunuh diri ceker gus sokot gus dek dikieukeun ya tak bismillahirrahmanirrahim bunuh diri ge bismillah salamet aduh sadar atuh salamet cak pikiranana mending lamun langsung bae mun henteu aing nya ka rumah sakit caknya nanti angel kapae terjadi aing bunuh diri make belati maningan neangan tambang aing lah tambang terjadi make belati besi teu paeh langsung tambang ditalikeun ka luhur geus dibuleudkeun deuk lolonja gitu gantung diri di dalam kunya mending mun tambang teu pegat mun pegat aing paeh henteu hirup henteu ceknya angel di bae aing teu beres sakeuna kajen kumaha ge mal jadi aing bunuh diri make tambang maningan naik ka gunung atuh garagakeun maneh beres naiknya ka gunung plek 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 siap deuk ngaluncatkeun maneh ngabantingkeun awak nyikir deui nya mun pae mah deus mun teu pae deui gurusak gulinting blek ka handap pae teu hirup teu mun nyangsang kumaha kahayangna mah nyana ragag batu nuturkeun blek pae sakaligus lamun teu kitu pan hese mending nitah jelema lah balik deui ka ieu mah balik deui cenah ka ieu mah hayalah jelema bangsa setengah jawara pak kade naon sia ya cekal belati ya pangbunuhkeun aing sakaligus ih nanaonan henteu geus pokona moal aya tuntutan naon buat aing mah paehan bae sia asal sakaligus deuk dipencit naon ih nanaonan cok anu teu embu aing indit jelema hese amat budak di tengah buruh bae ge cekena aya deui jelema tah plek tukang mabok geus kikieuan bae kurang ketos ieu mah Japri ka dieu Japri Jep ka dieu keur mabok aing mah teh ngadarek tasi jeung ya cekal belati ayo bunuh aing itu nanaonan aing mabok ke eling keneh jakian sia mabokna kurang serem atuh nyen ciu doang meureun yen teh aing mabokna bunuh aing ieu sakaligus emang kunaon enggak sulah loba omong teu aing hayang nyaho heula aing usaha beak jual sawah beak jeung buruan beak ieu aing muriang pamajikan aing wari indit ayo aing deuk naon tuh hirup mending bunuh aing ih coba nonton yang edan geling heula si Japri teh daek teh daek bunuh teh daek eling
cenah indit hese amat cek cenah ieu jol aya jelema setengah bayar nah pak kade pak naon cekel di belati cekel kanaon cek pangbunuhkeun kulaya siap cek cenah oh ieu mantep ya nu ieu mah ya nenek danya heula Aisyah wau henteu ka bapak henteu emang bapak saha bapak malaikat Israel nah ini yang ditunggu-tunggu atuh Israel mah teu kudu make belati cabut ye geus sakaligus pangyabutkeun ieu pangyabutkeun emang kunaon cek malaikat Israel make hayang cabut lah teu betah di dunia nyana emang kunaon nu mantap teu betah cek malaikat Israel atuh ieu dagang buras puluhan juta ngajual tanah sawah buras aya buruan doang dijual deh buras deh pakai dagang karung jeung ngajumat Kasim segala ditipuan bae ku Haji Pendi teh akabah untung da cek eta ieu beak aju geus beak teh deres cek eta muriang mah muriang malaikat Israil ieu ku ari kula ieu aduh geus deungeun awak aju pamajikan indit kahayang manyana mencetan atau ngasehatan kah sing sabar ieu mah indit emang pemajikan orang mana orang leles teu meunang pake pacek cek malaikat Israil kos kitu mah atuh pamajikan betah kumaha tuh coba dagang rugi imah reod hanyanana gering cek pamajikan aing sih naon harpanana tuh atuh dahar hese aja nyanana gering aing nukepan eueuh naon eueuh oh bang cek malaikat Israel teh daraja kitu ge atuh teu sambarangan kula mah teu sambarangan coba cabut cek ge itu aya parentah pangeran mah tuh heula tuh kecuali aya parentah emang polisi main trutrit bae polisi mah bener bae si mbali watrit nah saya mau kerja sudah sini bawa SIM enggak lu aya si emas liwat trit nya nama asal tetrit teu betah polisi mah mantak lamun aya polisi periwitna piceun ulah satiup-tiup lah tah cek malaikat Israel teu bisa sacabut-cabut da cek kana sebab aican aya parentah mah teu bisa kajunting muriang setruk 2 tahun 3 tahun cenah parentah teu henteu sanajan sehat cenah aya geus parentah mah cabut bae tuh di dulu Haji Pendi oh ieu teh kebal deui nya kana ieu Jumat Kasim sarua ieu direndengkeun bae habak ya kieu bae cek malaikat Israel ya dibere wiridan bae abeh usaha maju abeh awak cageut dibacakeun ta wiridanana bismillahirrahmanirrahim direkam geus ya ndeng ke atuh bahaya teh mah atuh berarti malaikat teh atuh bahaya nu eta mah moal bejakeun mah mangga bad kasih mah gedean enggak usah nanya moal lah eta mah dirahasiakeun tetep wiridan kedua jang ngecek awak ngecek kumaha lamun dibaca kula aya di hulueun berarti tereh paeh lamun eta ayat dibaca kula aya di sukueun eta angel keneh ka paeh oh ya nunun teng malaikat Israel yang nama indit deui dibaca teh wiridan nu kahiji teh mulai dagang deh masya Allah dagang naon bae jadi duit asal dicekel kunyana bae geus laku untung mulai nyana meuli tanah ngabangun imah meuli mobil majikan lagi balik deui hayangan atuh ge ditolak ku jana sia keur ini gua balik ka jago saya anak kula boleh inget ka kakak inget ka anak iya segala inget ka anak segala naon
Tapi semoga mobil mah balik deui. Orang leles belum. Aduh, tapi tetap garan lalaki ya anak bener tuh. Ya balik deui biasa imah tangga deui. Waduh, gagah deui malam apa majikan lah ka tuh jai kula masa kikieuna beus nyandung.